Beb. Sayang kumayahan ni Buddy Smith. Halo sayang. Lagi ngapain? Habis mandi. Masih pakai handuk. Ini kangen. Oh, tak ada Kipri. Sayangan aja saya tahu. Udah lama banget tuh. Ku aing bejakeun sia ku aing pamajikan aja. Udah makan belum? Makan atuh sayang. Engke mawat sayang. Kalau misalkan mawat ke aing mau bisa ngekejut. Koplok. Jadi saya tak teleponan. Saha tuh koplok naon sia? Suyang sayang. Ku aing deukeun we. Naon koplok? Bulik. Sia ka mana koplok? Aduh, anjing bahaya ieu mah. Bulik. Ku aing bejakeun pamajikan eta. Deukeun, bulik. Aduh anjing. Teh. Yo. Mang ada Kipri teh. Hah, capek. Mang ada Kipri teh tadi di. Itu yo bisnis si Burik. Bisnis. Bisnis ya, Rik. Iya teh. Ada Kipri ning teh ya, nambut acis ka abdi ning bareto. Hese bisa tadi tagih teh aneh ieu mah. Aing diperas ge cara nama koplok teh. Nah, ini jeung duit teh 10.000 geuning. Budak bayar atuh. Heeh. Bayar satu. Bayar. Eta kamari pan bisnis eta manuk geuningan. Kalau dibayar ku aing kamari teh sabaraha? 200. Bayar era 200. Kamari bisnis manuk geuningan can dibayar kamari teh. Eta buruhna. lunas ya? Lunas teh. Heeh. Oh, Jik, geus dibayar. Aing kayang apa TFD gocap awas mun pika poho. Deukeun mun disukeun deui ku aing. Eroskeun. Geus dibayar ya. Kasih burik Ayo. budak. Heeh. Kamari.